Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hatur nuhun kehadiran sadaya nutos datang dina acara ieu. Pertama-tama urang panjatkeun puji sareng syukur kehadiran Allah Ta'ala karena rahmatna urang tiasa datang di acara sareng silaturahmi di acara. Kesehatan merupakan hal utama nu penting pisan pikeun urang kalayan kesehatan urang tiasa bebas ngajalankeun kegiatan sapopoe. Kesehatan manusia dibagi karena kesehatan fisik sareng mental. Kesehatan fisik merupakan mengaruhan kana awak. Sapertosna latihan seperti sikap awak, kalayan kesehatan fisik, urang gampang tiasa ngalaksanakeun sagala kegiatan tanpa kacapean. Kesehatan dipisahkeun tina kesehatan mental jeung fisik. Kesehatan mental nyaeta kesehatan anu pangaruh raos sareng paraos pamikiran. Tah pikeun kesehatan mental urang kedah nyembah langkung ngagaduhan hubungan sosial sareng ngajaga hubungan sareng sadayana hadirin sadayana. Dina zaman keur darurat ieu urang sadayana kudu tiasa ngaluyurkeun diri sareng kedah tiasa miara kaayaan urang. Maka salami pandemi ieu urang didorong pikeun tetep ngalaksanakeun sareng ngalakukeun kagiatan nu produktif anu sanes supaya kesehatan urang terjaga sareng jauh tina resiko kenana virus anu bahaya ieu. Dina ngajagana kesehatan urang ieu seperti olahraga sareng ngalakukeun hal-hal anu produktif. Salami pandemi ieu urang masih tiasa ngajaga kesehatan dengan olahraga di imah atawa olahraga make protokol. Mugia urang tetap sehat sareng dijauhkeun tina kaadaan virus anu tos nembus sajuta ieu di Indonesia. Sakitu wae ti abdi, kirang salahna mohon maafkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.